Wabarakatuh. Sampurasun warga Sunda nu aya di Riau atau warga Riau asal Sunda di Jawa Barat sareng Banten. Hatur nuhun dinten ieu tos ngalaksanakeun rakerda. Rakerda makan liwet bersama sareng silaturahim dilajengkeun sareng program-program kerja kapayun. Alhamdulillah tos terlaksana dengan baik. Kumaha kitu ngahimbau ka sadayana mangga orang Sunda teh silih asa, silih asih, silih asuh teh kedah leres-leres dilaksanakeun ulah di mulut tungkul tapi didugikeun ti hati nurani urang sadayana. Orang Sunda teh balalagur agamana kiat kaleresan seueurna ti santri tapi sararakti tahpek mangfaatkeun sebaik-baikna. Sebaik-baiknya orang Sunda teh mangfaat kanggo sadayana nu aya di Riau gitu. Kumari kitu hatur nuhun mangga sadaya urang Sunda urang ngarupuk ngariung gotong royong sadayana kumargi urang di Riau yu urang pajukeun Riau ka payun. Sing Riau nu janten mawadahna teh atau marwahnya teh lebih ageng deui ti sanes-sanesna. Mangga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti saya nggak belum ketara tak? Orang pribadi berarti ya? Iwan
Asa hanya gesan muntangnya lindu kurudu bodas niungana pikir nu trip kurudu bodas ngantekeun hate nu weuni ukur Gusti maparin abdi ukur Gusti maparin abdi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Wargi-wargi Sunda anu aya di Riau, kami parantos ngayakeun silaturahmi mapag sasi Ramadan. Adi naraga ieu simkuring salaku panitia nganuhunkeun tos aya bantuanana sareng nganuhunkeun pisan tos kersa sumping ieu dina rebugan ieu. Saterasna misuri kapayun bade aya pendataan warga-warga Sunda anu aya di Riau. Mangga pengurus anu di daerah sing iatna sing iat kedah kersa ngumpulkeun data-data bes urang kanggo kapayun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sampurasun warga Sunda sadayana nu aya di Riau, Rampes khususna nu di Kuansing di Pupuhu Kuantan Sing ini. Alhamdulillah tiasa hadiran ngaliwat sa Riau ya. Ngaliwat sa Riau sareng persiapan rakerda. Insyaallah di akhir bulan Juli rakerda mungkin tiasa langkung seueur deui nu dongkap gitu kan. Intina kumaha urang Sunda teh hoyong tiasa diakui jati dirina. Ayeuna mah masih ngalebur sareng ka Jawa kan. Padahal Sunda sareng Jawa benten. Nah, jadi mudah-mudahan urang Sunda teh tiasa tos ieu sukuna suku Jawa, suku Sunda. Nah, maka perlu pendataan, maka ieu dina rapat kan nyuhungkeun ka setiap kabupaten supaya mendata para wargina nu aya di kecamatan-kecamatan di desa-desa kan, sehingga tiasa jelas datana sabaraha saleresna urang Sunda di Riau. Nah, sehingga tiasa kapayuna bargaining possession untuk kekuatan yang lain, mungkin ekonomi sareng sana. Mungkin assalamualaikum warahmatullahi Ya, sudah.